Bentang luhureun manglayang tingkareutip anteng cepang kamari peuting ayeuna bentang rapang lobana angger sarua handapeun bentang manglayang manehna keur ngadagoan anggeus saruntuyan bentang menang mipit ti luhur gunung manglayang wengi enjing nu urang petik kuduaan urang runtuh yeun keur kongkoyang pangantenan wengi ieu wayahna urang paanggang tapi socatang tos sami keur milang bentang manglayang bentang luhureun manglayang tingkareutip anteng cepang kamari peuting ayeuna bentang rapang lobana angger sarua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur ti lemur baraya ti kota dak kumaha daramang dak Kang Diki Mahardika. Oke. Yo. Kang Diki. Oke. Lagu nu namanya didugikeun teh judulna teh Bentang Manglayang nya. Sumohon. Bentang Manglayang. Nu hiji mah bentang, nu hiji mah manglayang. Lamun inget kana bentang inget peuting, lamun inget ka manglayang inget teh hayang camping. Camping gitu. Camping di hayang gunung. ulin we kitu. Hayang ulin we. Da, nu ngaranna interpretasi lagu mah bebas ya sama urang gitu kan bisa jadi antara Abdi sareng Kang Diki benten nya Kang Diki nya. Beda, benten. Kela Kang Diki can ditanya sehat Kang Diki? Alhamdulillah. Saum lancar. Ayeuna teh sasi saum dinten nu kasabaraha hiji na teh. Dinten kasabaraha hiji nya Abdi teh ngetang mun ngetang saum teh sok emut hoyong mere boboran lah. Upami dalapan gitu. Enget ka dalapan nya Kang Diki. Abdi da kan ayeuna saumna full gitu janten emut itu. Terus hijrahnya hijrah. Saur tadi mah aya nu nyarios PM cenah. PM teh naon? Pemuda hijrah. Oh my god. Wow. Cenah Jadi kiwarinya doakan cing istiqomahnya tah gitu amin. Acecep jaramah kan tanya kedah istiqomah acecep kan nya beas beureum amankeun acecep aman kan eta beas beureum Adiki jadi bentang manglayang teh numutkeun Adiki teh nyaritakeun geuna naon sih aya numutkeun abdi bebasnya gitu nya bebas ari tong formal kanu nurutkeun tatakon lah gitu nya urang menginterpretasi budak ngora we lah gitu nya urang mah ocon we ieu mah kitu ngantong liar teh gitu nya minimal aya pulunganeun jadi kieu ye si bentang manglayang teh anu kacanna ku abdi mah nya ieu tinu syairna gitu. Syair bener liriknya lirik gitu rumpaka namina teh sunah naon rumpaka namina teh nya gitu si bentang manglayang teh ngagambarkeun kitu nya duka anu papisahan sementara atau kumaha gitu misah heula pisah sementara teh pisah sementara jang panggih deui meureun nya tah kitu panggih deui teh karena di nu rumpaka anu tadi aya wengi ieu cenah nya oyahna urang paanggang paanggang hatina beureunan nu ngaranna paanggang jauh meureun nya bisa kitu teh gitu kan bisa meureun nya cerai teh teh aya duka teh urusan mata pacan kungsi gitu cerai teh ditanya nya teuing da urang mah teu urus ke rumah tangga batur gitu tah gitu
Tah satresna eta aya deui si rumpakana teh cenah. Tapi soca tangtos sami keur milang bentang manglayang. Berarti satempat menurut kumaha? Bener. Metafora meureunnya ongkoh urang teh paanggang ari mata tetep sami. Kabayang teu adiki mah di Majalaya, abi di Parakan Muncang, duanana posisina keur ningali bentang manglayang. Ya hartina meureun duanana ge pada inget sih sabenerna. Sanajan urang paanggang tapi hate mah tetep inget nya. Gitu. Siga Tapi nama. asa aneh gitu. Asa aneh. Anehna belah mana adik? Heueuh kan tadi Anehna teh siga jurig nu aya di sama Cikancu. acigana mah. Leuwih aneh deui eta. Eta mah kudu ka Kang Agus. Eta mah beda. Engke aya bintang tamu spesial. Tamu spesialnya. Lajeng adik ya. Nya nu tadi ieu mah weung ieu teh wayahna urang paanggang. Cenah kitu kan heueuh paanggang lah. Intina meureunna harti kasarna urang pisah. Alamun dinu salaki pamajikan mah Cere. Pipirak. Teu pipirak atuh nu hiji eueuh meureting ka mana gitu. Oh, nu hiji di imah gitu. Bener. Tugas meureun nya tiasa wae nya ninggalkeun tugas kayak kanu jadi bojo di bumi gitu. Ninggalkeun tugas dinu kolot anu wara lain berarti. Iya mah sok Kang Agus. Kang Agus deui we, Kang Agus. Kadenya hashtag ya Yanto Kang Agus. Ya. Tapi soca tangtos sami keur milang bentang manglayang. Bener. Soca tangtos sami keur milang bentang manglayang. Heuh meureun titinggalanna teh soca teh sami. Berarti satempat meureunna. Tempat bisa jadi. Da moal mungkin ayeuna bumi di Majalaya abdi misalkeun teh nya. Angkat bojo di Majalaya, abdi angkat nih misalkeun teh pisah gitu kan. Bener. Soca tapi soca tetap sami keur milang bentang manglayang. Itu kan anu ngaikeunna teh si bojona meureunnya. Tah ani abdi sebagai Carogena. Kan meureun lain di manglayang meureunna. Di tempat eta meureun. Mohon. Bener Keur milang bentang Majalaya da moal mungkin jauh teh katanya bentang Majalaya gitu. Bentang Majalaya. Bisa jadi memang beda antara bentang Majalaya jeung bentang Manglayang gitu nya. Bentang di langit gitu tah. Eta nya. Aya deui nu kapenak teu adik tina rumpakan nu nembe. Dan bisa jadi lamun digali leuwih jero mah bakal jadi rumpakan nu menarik jadi sing horeng. Seniman urang mah dina nyieun rumpakan teh sagawayahnya. Mohon. Teh sagawayah nyieun ujug-ujug araraneh gitu segala dangdut. Sudah 3 bulan. Geus salieun. Jadi Kang Agus teh balik deui ka Kang Agus nu kitu mah asal melenung. Cek Agus teh makna harti aduh maknana. Padahal tiap lirik teh ngabogaan makna nu bisa jadi bakal lega hartina nya eta gitu tah. Nah, aya hal nu menarik deui adiki nya. Tadi na lirik ieu. Ieu urang bedah lirik. Wengi ieu wayahna urang paanggang tapi saja tangtos sami keur milang bentang manglayang nya. Bentang luhureun manglayang tingkartip anteng ngiceupan. Kamari peuting ayeuna bentang rapang lobana angger sarua. Jadi nu ngaranna rapang teh pan loba. Kamari sakitu bentang teh ayeuna sakitu. Hartina eueuh perubahan kan nya angger bentang teh cik maknana naon nya lamun anu tah ari anu ka serap ku abdi nya ieu. Meureun hartina teh kieu. Si bentang teh yeuh rapakna teh sarua nu ti kamari jeung nu ayeuna. Bener. Tah ngangganungan harti ieu mah meureun ieu mah nya. Bahwa kan bae kaci urang teh nya rek salah rek bener ge ngan ieu pribadi ieu mah ieu. Bener pribadi. Ngeunaan kana masalah cinta euy. Nyaah meureun sarua rek kamari rek ayeuna sarua sakitunya kanyaah teh gitu. Misalkan bentang enak ya 3 di luhur kamari 3 ayeuna ge 3 kudu 3. Jadi bisa jadi memang ngeunaan rasa nu bakal anu nepi ka irah ge bakal sarua tetep gitu kan. Jadi rasa nu ngancik dina jero atina teh anger tetep. Mohon tetep gitu nya. Umur namahan hadeudeuh mah anger. Gitu kan nya. Umur ngurangan hadeudeuhna tetep gitu kan. Teu ngurangan kadeudeuhna teh gitu kan nya. Jadi luar biasa ieu nya bener gitu seniman-seniman urang Sunda. Bener, seniman urang mah kaetung motekar lah. Aya teh seniman urang nu teu motekar sigana teu aya. Cek abdi ngan teuing cek batur mah kitu nya. Sok legend siga Doel Sumbang lagu-lagu nu legendaris gitu kan nya. Teras almarhum Hendarso tangtos atuh eta mah Jatnika bisa jadi memang maestro dina widang seni lang gitu. Komo lamun dibandingkan jeung seni-seni nu lainna deui gitu kan nya dina wayang golek aya almarhum Abah Asep Sunandar gitu pada Dede Amung gitu kan nya dina widang bobodoran aya Kang Ibing Kusmayatna itu kan nya
almarhum gitu kan nya. Padahal manehna mah di sastra Rusia tah. Di Rusia. Sastra Rusia Rusia. manehna mah di Unpad, tapi manehna konsen dina bidang bodoran Sunda gitu kan nya. Dina dongeng nu lainna meureun aya Wakepoh almarhum oge nya Wakepoh teh nyantutkeun kitu nya. Mohon. Wakepoh gitu kan nya aya Kang Ayi Prosidi sareng area-area deui gitu. Terus. Tah, eta ngeunaan Bentang Manglayang. Tah, dak game pemain bade patarosan sumangga tulis we dina kolom komentarnya anu patarosan bade kritik saran bebas pokona mah dibebaskeun insyaallah moal didenda moal dibawa ka jalur hukum pokona mah bebas di dieu mah da ayeuna mah dunia demokrasi gitu kan nya. Tadi Saur Adiki bakal aya nu spesial minggu insyaallah. Urang medar ngeunaan jurig kiranya jurig diri teh jurig nu sabenerna tapi jurig secara harfiah tapi jurig secara naon gitu kan nya. Urang pedar sasarangan masih sareng Adiki engke nya minggon payun. Engke aya narasumber anu luar biasa anu bisa jadi Adiki saksi hidup ajeuna. Laras. Aya tragedi teu kompak, aya tragedi hiem. Cek ieu mah jurig teh disadana hiem, cek ieu mah jurig teh disadana kotoplak. Kan teu kompak. Gitu. Engke urang pedar minggon payun. Adiki atur nuhun Adiki kasugihanana. Mudah-mudahan aya sasireun sabeunjeureun aya manfaatna kanggo urang sadayana. Tepang deui dina wangkongan nu sanesna. Cag tutup lawang sigota ka ulah hilap. Like, comment, sinareng subscribe channel Happy Handy Official. Cag